Tah teh aya mah sabab abi berat tah anu urang pasikeun ieu tah kitu Bibi urang maksud ka dieu teh sareng barudak teh bade masihkeun ieu rezeki amanah ti hamba Allah. Alhamdulillah. Duka naon ieu teh? Bibi nampi pengintennya neng. Sok aya 50, aya Sehari. 40 sehari. Teteh, si Intan dan anak-anak itu kesini sentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bersama kita bertiga Iya, bersama Neng Teh Yuli, bersama Neng Putri. Neng Intan. Nah, sekarang kita mau mengantarkan rezeki dari hamba Allah untuk di EH. Teh, beneran mau orang buka kepo tuh teh di dia teh aya minyak, sabun. Naon di loba Kamalinya. beas 20 Titipan kilo. ti hamba Allah. Amanah. Amanah. Harus dijaga Heeh, dengan tah atuh heureuy. Ih, Lain atuh cida. Ya, jika nu eta pamaling. Kayak Waduh, teh, emang ke hayang ku waduh. Allah di eta. ditagih. Ditagih minyak, heeh, di Heeh, atuh da emu. Waduh. Tah ayeuna mah urang heeh kieu we. Aya tanya langsungnya. Heeh, langsung lah ka itu. Astagfirullahaladzim. Oke sahabat, kita sekarang langsung aja ke rumah Bi Eha. bukan Bi Ella, Bi EH. Nya teh payun we, payun. Oh, dari aing mah. Gejen. Aya teh nya. Kurunten ka nya. Beueur awas. Assalamualaikum. Bi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah, Mang. Alhamdulillah. Tak teh perempuan kuat bisa dong. Ten Bu. Tujuan naon atuh, Bi? Itu biasa we. Kamarana atuh ieu teh? Ya da mung tiluan dibikin sareng pun incu. Oh, tiluan. Mohon. Ai murang kali. Tos narika seduana oge da buyung gorong barangkali mung 2, incu 3. Tapi teh ayahnya. Teu aya. Ai suami ibu Pupus. terus pupus. Terus lami. Terus lami terus 3 usum. Oh, tilu usum. Di dieu teh tiluan nya? Tiluan sareng pun incu. Nya, si Neng eta sakola keneh. Mohon. Alit keneh? Kelas 8. Oh, SMP. Mohon 2 anak putu kelas 8. Atuh ai eta bibi non teh sehari-hari damal apa kumaha? Sok damel ngahari kadang-kadang tara Damal Damal naon? kuli ngoren. Di baturnya. Mohon. Sok sabaraha ya ka gajina? Sok aya 50, aya Sehari. 40 sehari. Aya cuma di sate di 50, aya di bos 40 sadinten. Sadinten teh. Da kumaha deui nya? Oh, Kebutuhan agen sehari-hari alit oge mah. di pidamel we da prayogi murang kali sekolah. Nah, kan di dieu mah nyata. Hapunten teh urang sok sok ngabalang ngadon ngabala di dieu. Kaoseun ti iseun nya. Di dieu Hawa teh. karsa mah kudu di mah dikorekeun pun cendai karsa mah ka dieu ameng
Ada di dia masuk dia kayak anak pengen. Awios pugu enakeun nya. Tiis. Terasian ya begini dia. Rada tos biasa. Soalnya kan dia makan ya buminya, itu dari bumi gening. Pas jauh. Jauh. Paling suara burung kalau malam itu. Kali tembak. Tak aya kitu makhluk-makhluk nu lain. Halus. Halus lembut. Aya kayak halus-halus. Terus biasa mengejir. Tah teh. Anu mak sabab abi berat. Tah, anu urang pasikeun ieu. Tah kitu. Bibi, orang maksud ka dia teh sareng barudak teh bade masihkeun ieu rezeki amanah ti hamba Allah. Duka naon ieu teh? Bibi nampi pengintennya neng. Soalnya kemarin ningalieun video nu kemarin orang pas masak di dieu. Ka ieu meureun kitu. Tersentuh. Tersentuh we meureun. Ningali meureun suasana di dieu meureun. Kieu meureun. Terus eta meureun aya masihan mah meureun kitu. Iya. Maksud urang ka dieu teh gitu. Apal eta nama-nama. Orang doakeun anu masihana. Dimanfaat di ka bibina gitu. Nah sahabat, sekarang kan udah diterima sama Bi Eha-nya. Terima kasih buat yang udah memberikan ininya. Semoga bermanfaat bagi yang memberinya dan kita juga gitu yang ngasihnya. Bibi, bade ngaran amang heula di namu tepas. Mangga. Bade sonda heula. Mangga. Wios. Yos, ngawa. Wios ya teh. Sonda heula mending ge. Tuh, salam burana lega. Soalnya kembali teh telusnya. Oh, enak tah. Ya na blok-blok gawe yos, da musim hujan. Nya wios. Ya tuh yuk. Yuk. Mungkin kayak dia nyabi. Bade uwi.
Lele. Mustuna dirinya. Tanu itu ditincak deh. Lele. Lele nincak. Lele aku punya eta, ayo. Kita simpan dirinya. Ya, sarua. Entas neng simpan. Salah, itu cokot. Kayak itu beres, kayak hiji berarti.
Mana sok mah. Tah teh. Dari punah kan mata teh mah. Duh, empuk. Tadi lu nek, itu bisa. Tadi kos tadi, itu kudu lengan itu. Tah, eta bisa. Tah, buru tuh buru. Itu mana? Tah. Iya nya. Heeh, sok. Enjak. Rokong. Piceun tan, piceun. Ah. Nah, kayak loncat ya tah, hiji. Heeh, piceun. Sampingna euy. Tah, nu kadua. Terus gitu. Nah, ada leung gitu. Enjak. Asa tuker. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mana sih tante? Sabaraha? Oh. Lanjut. Gitunya. Gitu. Ini sebagai juri. Terus mana deh? Gitu. Terus sampai. Terus deh. Gitu kan sabaraha? Tilu. Oh ini. Gempur tanah ya teh. Ele. Tadinya hiji. Teh kudu lepas heula tadinya. Ka dieu teh yual. Ka mana? Ka dieu pan geus teu ketang. Pancen menang meureun. Heuh teu naik teh. Oke. Enjak. Ele. Teteh, si Intan, dan anak-anak itu kesini. Sentangan. Aja. Tah, teh. Ada kesemua ya sama. Tah, sekali-kali, nah, orang kerjain, tah. Kerjakeun ya. Tutan. Dah. Anak kecil heula. Sok. Bro, iya, geus basa ya. Sokan teh heulanya. Anjir, teh. Pan teh. Ayo. Ieu aduh, teh geus cemerlang ya. Sing benar mesti dihukum deui ya. Bro, cium. Orang muneng, ada. Salim ya ka suhu ya. Ulang balik ya teh ya. Capek. Teh, dijualnya senal. Motor. Tah jingjing orang pulang.
Pamit lah. Ih. Ibi, mungkin dari orang amang kadi orang masak. Nuhun. Ai teu ka ieu mah ku Ibi. Mga Ito kawagal antos mah. yang mungi oge bade amang mah. Nuhun. Nya. Ge atuh Bi. Nya bade uwi. Payun bade ngaos soalna yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh. Oh, kenapa aku? Tak ngait jadi orang balik sih teh. Makan dia.